Sagala rupi kukurupukan aya di dieu, tapi ieu teh lembek pisan, da mah hoyong lembek pisan. Seblak asli ti Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Pedas, gurih, rasa kencurnya berasa banget. Duh. Seblak itu artinya seseblakan. Ibarat hati dilukai seseorang, disebutnya seseblakan hati. Jadi ceritanya ini pedes sampai ke hati gitu. Rasanya mantep. Pedes. Kalian wajib cobain resepnya. Duh. Bumbunya enak banget. Wajib coba ya. Wah. Wah. Enak banget. Suapan terakhir. Loh. Mantep. Telah pamirsa. Aduh. Lada pisan Gusti. Nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal tuh lagi ada anak-anak yang lagi ngabilin belut. Suasananya enak banget tiap sore di sini. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Tiap sore di sini anak-anaknya ngalah belut, ngalah tutut. Jadi segala macam ada, enak pisan di tengah-tengah sawah, di atas batu, nikmat kacidanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse nedakna. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, like, sareng komen. Hatur nuhun kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadaya gaduh. Kali deui atuh anyuhunkeun bantosanana di subscribe heula YouTube channelna Kabayan. Da subscribe teh gratis. Sareng tong hilap diaktifkeun tanda loncengna supados upami upload videona enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh. Dadah.